Jangankan diriku. Anjing suara aing pantes dah euy. Kemuliaan akademi ya. Tapi ngomong-ngomong ya Imah Marabi teh di dieu kitu euy. Dukun pelet anu kakoncara teh. Tapi heueuh da cenah aya situ. Pokona mah Bojong Menger. Ngajaranna pada tutup. Yang burit kieu ti isuk-isuk. Weuh, pisan ti duiteun. Jelema euy. Nanyakeun sugana apalun Imah Marabi euy. Aduh aing geus ngesang. Pisan jang udud-udud acan. Kang? Bukan ya. Ya abdi di Pamarican tadi. Oh, bade salah. Bade rasa. Ya teh kieu Kang. Jadi permasalahan teh diek naroskeun Bumi Marabi. Oh. Terus di ditu tuh mula papa-papahan teu kapenak ieu. Karunya teuy. Manawi terang Kang anu dukun pelet kitu cenah. Eta geus tapi bejana ka ditu nya. Ka Pamarican. Oh, Tas oge eta. Marabi teh. Manawi terang rorompok lah. Lumayan masih kena rada bulat-bulit gitu geuningan Kang. Kudah kumaha tuh ya ieu? Aduh, iya gaduh rokok Kang. Di tadi ieu aduh hayang ngarokok ge mah geus asahara resep pisan. Iya, jelema can ge acan aing. Geus minta udud. Imah Marabi lagi can dibejan. Aya, ieu lah tenang ngan saalit setengahun. Manawi di palih mana ieu? Bumi Marabi. Aduh, abi tos capek teh anjing mula milarian. Aya 5.000 deui mah. Teu aya pisan ieu tos koredas lah bade kasbon ka Marabi ge bade nganyuk heula. Bumi Marabi bade palih mana? Nya lah, ada sabab geus burit geuningan karunya Kang. Nuhun. Ka Marabi mah ke lamun di kaditu manggihan 2 imah. Nuhun. Hareupeunana teh aya saung. Nuhun. Aya tadi dinya Marabi mah da ieu ge mah geus burit aya ieu nyung geura ka ditu. Nuhun atunya Kang ya, nuhunnya. Ya sok heeh. Duh. Aduh, aing euy Marabi imah macan kapanggih ieu teh. Coba geus ka olo aing jang ongkos balik. Jika nama saung ieu euy, da 2 saung cenah ngareneng. Da imahna mah di ditu tadi. Jika nama ieu bener lah mudah-mudahan we bener euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka dieu. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Halo. Ieu abdi nepangkeun ti Pamarican. Meureun maksud mah aya peryogi ka emak teh. Naon maksud tujuan Anda, anjeun? Kieu, Mak. Abi teh gagal wae dalam bercinta ieu teh. Ditipuan we ku awewe. Sapi beak. Domba beak. Nepi ka motor beak abi karena bus ka dieu ge. Sugan kagungan pelet anu jitu pedah kakoncara saurna Marabi cenah anu jitu peletna teh aya di Bojong Menger. Abi tebih-tebih teterangnya ka dieu Mak. Sok main heula ka dieu, sing bener silana. Siap Mak. Aduh punten atuh abi Mak. Teh manawi we kitu. Kumaha Mak? Salat nama kudu dibura. Kan bisi aya nu mudag-mudag, Nuhun. nu aran mudag rek kolot, rek Nuhun. ngora. Nuhun. Wayahna Nuhun. pelet ti emak mah paling ampuh. Anjing. Nah nya kitu euy ieu teh sakti. Dukun lagi kieu pahetot je mah pak kieu euy. Sugan we. Sarewa. Ih henteu Mak, henteu punten henteu Mak. Ieu pugu aduh henteu. Dengekeun jeung rarasakeun ke ku anjeun. Mohon Mak. Allahu Akbar, Allah pangeran. Iya diusapkeun ing Mak. Diusapkeun. Mohon atuh aduh. Bau gohot ing geuning. Nikmat si eta mah DL eta mah derita lo. Mohon Mak. LOL. Anjay.